Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-48. Puji miwah syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sanaos hujan ngaririncik. Ibu-ibu sareng bapak sabar sawareh. Sawareh mah gegeremet teh angger. Batur menyauh dalilna nya mulai jam 12, jam 1, narago gue ya menyunah wae karek jam 8 bararaud. Sim goreng dakwah kamu Ustaz Sidik Amin Allahu yarham, Ustaz Komarudin Soleh, Pribados, Ustaz Suldi Somantri Allahu yarham, dakwah di Sumedang mang alam-alam. Tibatan eling tina pamusyrikan da kalaka neug da Ustaz Diana mat. Allah warating sakali ge nya. Kuncen langsung rungkad siti tah. Matak tahun ayeuna mah, akhir tahun ayeuna ngaran Yana mah apes we pokona mah. Alah. Ujian demi ujian bakal menimpa salalawasna ka umat Islam. Kenapa? Untuk meningkatkan kualitas iman mereka. Dikasih Allah ta'ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira bahwa mereka dengan bebas mengucapkan bahwa diri mereka iman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Pandi urang mau ujian teh ka susah, ka nyeri, ka peurih, ka sangsara, ka tunggaranya. Ujian teh tanya gering gitu. Putus jeung kabogoh. Aya nu can kawin di dieu. Daya nararikah terus ka era senal capit we papasangan hari ieu jelema ngan hiji spion ge dua Ustaz Yus nya dua kiri kanan spion teh tiga Ustaz Yus tiga nulinglung balik teh kadinya deui opat tempat balik. Ieu teh sanes ayeuna wungkul dari dulu. Para nabi pun diuji untuk meningkatkan kualitas. Sanggupkah untuk melawan itu? Tapi kan selalu disiapkan. Disayogikan teh ku Allah teh dina dakwah mah lamun segalak, bengis, kasar, siapkeun nabina anu galak deui, kitu. Perenges. Kanggo ngalawan Firaun, bengis, penindas. Sampeurkeun ku Musa, bolotot, hideung, galing, penek. Dina sejarahna pan kitu. Penek, hideung, galing. Musa mah. Kurunyung aya Goliat. Sogrogeun ku Allah teh Daud, galak, raksasa badan.
sogrogkeun daun. Sakali nampol mulahek. Otak aya saum daun teh di kaeuna. Serius getol nya. Sok sing percaya diri. Abdi mah hawar-hawar we teh urang raja tungku aya sok saum daun di ditu saha Ustaz Ius cenah getol pisan. Sapoe buka, sapoe teu puasa, sapoe buka, sapoe teu puasa. Puasana iraha engke Ramadan. Ramadan nih. Kurunyung, aya nu cunihin ieu. Lamun nempo istri batur teh hayang gitu. Direbut wae, salakina dipaehan. Pamajikanana dicokot. Namrud eta mah sayogikeun Ibrahim, jangkung kaset. Bodas. Ibrahim mah serius mah sanes hideung, bodas ngan bodas kolot. Cing urang roasting. Tapi kanu bodoh mah teu dikirim nu galak. Nah habis si parulung, matak lamun di satu medan dakwah nu barodo wungkul tong digalakan, bisi kabur. Sabab zaman jahiliyah Rasulullah dikirimkeun ku Allah ka urang Arab jahiliyah. Jalmi na bijak, leuleuy, lemah lembut. Ngelehan wae. Matak disesuaikeun medan dakwah mah. Lamun medan dakwah nu barodo, kirim teh nu bijaksana. Naha supaya ngarti resepeun. Mun digalakan kabur. Sok ka urang Arab jahiliyah kirim Nabi Musa meureun teu kalabur mah. Dugi kadanget ayeuna sampai detik ini pola dakwah itu seperti itu. Di satu medan ini kirimkeun ka dinya, medan mah ieu kirimkeun. Ieu mah lobana ibu-ibu kirimkeun ibu-ibu deui kitu. Ieu mah budak ngora wungkul kirim budak ngora. Nu dakwah teh kitu. Pola dakwah Rasulullah. Dadi kapungkur ge nu disebut dakwah mah di alam dunia tidak akan pernah lepas dari perlawanan. Setiap ada satu pergerakan pasti aya perlawanan. Setiap aya kadoliman pasti aya pembela. Zaman kapungkur eta teh. Zaman Goliat kurunyung Daud, zaman Firaun kurunyung Musa, zaman Namrud kurunyung Ibrahim, zaman Abu Jahal, Abu Lahab kurunyung Rasulullah, kurunyung abdi. Jadi selalu sediakan. Tinggal orang calik, saya mau berdiri di kubu yang mana. Terus mengalawan teu hade, lamun sanes lawanan mah gitu. Tapi ketika ketidakpuasan itu diungkapkan di mata publik dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Bahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, kebebasan untuk berpendapat dibungkam, maka tidak ada kata yang lain selain kata lawan. Tapi caranya bagus. Bagus kumaha? Tidak boleh melanggar undang-undang yang ada. Sebab menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum justru menjadi pelanggaran hukum yang berat. Tak urang kada husnudon teh. Ustaz Ius ibu-ibu sareng bapak-bapak nanya nu sok nutur-nutur Ustaz Ius loba-loba teuing. Naker dipayun ka sapari dakwah teh nya. Abdi sapari dakwah di Cisanti. Ya ibu-ibu, bapak-bapak sapari jadi hadir di Cisanti. Oh, bring kan itu bring kan. Terus ta eta nu disebut ikatan batin teh, cacak ukur ulin, tapi aya ngaji we. Hebatna ranca tunggu teh, ulin wae kudu ngaji gitu. Ciburi musieun kerenang we. Ustaz urang renang cenah kacebolang tapi bari ngaji, blek-blek kabayang. Hese. Bang Boro mengaji bari ngurang, jadi kan nguseup salat bari nguseup ge nya. Di Jatiluhur bapak-bapak geuning. Aya we, panon makan ajejer bisi ngaluh. Ya sing husnudon teh eta. Salaki ke pemajikan husnudon, pemajikan ka salaki husnudon. Lo juga goreng. Nyata Ustaz salaki abdi mah waduh lae unggal poe aya 100 kali abdi di wadulan geus ditipu sabaraha kali. Abdi mah sering digosting. Ku salaki teh, abdi mah sering PHP.
Hayo baca salaki teh PHP ngawadul wae. Buat teuing eta salaki teh kahareupna mah jadi buat teuing nya. Ai salaki abdi mah ustad nguseup tara, ngaji tara, berjamaah tara, ngobrol tara, ngarona tara, puuleun pisan. Salaki teh. Ieu teh sing horeng lamun dicanak satu kisah we Ibrahim tos diterangkeun. Rasulullah kantenan seueur nerangkeun. Daud sering nerangkeun. Hiji we Musa. Musa mah boh dina Injil baik perjanjian lama ataupun di dalam Al-Qur'an kisah Musa itu menjadi kisah yang jelas-jelas nyata sebab faktanya di lapangan masih ada. Malahan diabadikeun salah satu nama terkenal di mana terkenal teh sanes lantaran solehna. Tapi ieu ngaran teh kasohor dunya jeung akhirat di agama mana wae kasohor teh lantaran doraka. Saha cenah Ustaz eta teh Firaun laknatullah. Dugi ka ku doraka-dorakana Firaun mah teu aya hiji jalma ibu-ibu nu hayang mere ngaran budakna Firaun teu aya. Kamana Firaun? Bade sakola. Teu aya nya. Teu aya hoream nah jelema doraka teh kasohor teh dorakana hoream. Ah, nah jeung cepir kakuring eta mah tuh. Firaun laknatullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kesombongan yang luar biasa. Firaun teh sombong, bengal, basangkal. Lamun hayang ngahirupkeun jelema, antep we cenah hirup, lamun hayang maehan kari ngadek kitu. Bahkan saking penindasnya Firaun itu, konon dulu jauh dahulu kala Bani Israel itu pernah hidup dalam keadaan terlunta-lunta. Ketika ditindas ku Ramses teh Firaun teh. Da Firaun mah bakat ku sombong sukuna alim nincak taneuh. Nah, cenah Ustad, lamun nincak taneuh sarua jeung jelema sejen hina. Kumaha carana turun tina kereta kuda teh Firaun mah diamparkeun cenah ngajajar di baluligir urang Bani Israil wungkul ngagaloler. Jadi lempang ka istana teh di luhur beuteung. Edunnya karpet merah mah teh sabaraha. Ieu mah beuteung, lempang teh di luhur beuteung, gijlig nu megang tah, gajeleng nu genut tah. Firaun juga gitu. Bakat ku gagah-gagahna Firaun, ku bengal-bengalna nyibatkeun lagi ana rabbukumul a'la. Kaula teh pangeran anjeun anu maha luhur. Anjelo jelema kitu. Tapi teu aya nu wani ngusik, nah teu aya nu wani ngusik, teu wanian. Tapi di balik segala kebengisan dan kekuasaan Firaun yang bertahan pada saat itu, ku Allah mah teu dilawan ku raja deui, teu dilawan ku Sulaiman, teu dilawan ku jenis-jenis nu sejen, teu dilawan ku raja deui, dilawan teh sakedik. Anak kukut pamanggih. Pan ai Balqis mah, Ratu Balqis beunghar nya. Ratu Balqis mah beunghar gaduh karaton, gaduh kekuasaan. Dilawan teh ku Sulaiman, kudu beunghar deui, tapi bisa ngobrol jeung sato. Ibu ge eleh. Pan ibu ge sarua sok ngobrol jeung sato. Kahayam teh, "Ah dia bageur kahayam." Oh, turunan Sulaiman. Atawa sok maraban ucing diajak ngobrol, aya. Eta ge Sulaiman keneh turunan. Ka ucing teh, "Nah, dedeh teuing itu naon?" Diusapan, nanya ka ucing teh, "Pak, damang ayeuna mah?" Kada ucingna geuring. Ucing nanti gering di pasian bodrek cager damang cenanya ayeuna diajak ngobrol we ucing teh muriang keneh cek ucing teh teu nanaon. Lamun makhluk nu paling sopan berbatur mah dina fikih batur mah anjing teh najis padahal pemilarian dalil anjing najis hese. Pak ngukut anjing mah teu najis, cek abdi juga bejakeun. Cek saha anjing najis? "Oe Ustad mugoladoh." Cek saha? Nu disebat ngawasuh wadah 7 kali teh lamun diletak anjing eta teh sanes nunjukkeun najis, tapi bab ta'abudi ibadah ngumahna teh kitu.
Lamun hitut nu di kumah teh rarai teh ibadah tong tatanya. Lamun diletak anjing di kumahna 7 kali ngagotan tong loba tatanya kitu we. Teu aya kalimat najis jadinya. Najis di mana? Oh, cenah ustad lamun ngaletak wadah kudu di kumah 7 kali mau ibadahna kitu. Lamun ngaletak HP bari di kumah 7 kali. Ganti itu HP nanya. Ngaletak ban mobil bari di kumah 7 kali. Naon urusanna? Matak disimpen teh sanes dina bab izalatun najasah wa bayaniha, sanes bab menghilangkan najis. Ieu mah disimpenna dina kitabul ina, bab wadah. Jadi cara ibadah teh lamun wadah diletak anjing, cara bersihanna teh campur cai gitu. Akhirnya mau aya anjing dibeberik di paraihan. Jadi kan eta teh makhluk paling sopan. Jeung ditanya ngabales wae anjing mah. Sok aya anjing keur depak tajong ku bapak. Apa kabar? Baik, baik, baik. Bari tajong ge ngajawab we. Pan kukutan Nabi Sulaiman teh manuk hudhud. Pengikutna jin sasatoan sagala. Angin, hujan. Panggayana tuh. Harta paling melimpah, kerajaan luar biasa. Aya saingan Ratu Balkis, kan? Kafir. 7 rapat sararea jin golongan jin terus rapat sadayana. Cep hud-hud ka mana can ka dieu keneh. Moal kitu BPJS heula. Atawa divaksin. Kurunyung teh manuk hud-hud nyeng cele. Kurunyung teh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh, cenah paduka, hapunten abdi telat. Mana hud euy? Geus kukurelingan cenah abdi teh. Terus abdi ninggal aya karaton gede teh. Cenah mah nu bejana mah cenah teh nu bogana teh awewe ngaranna Balqis. Sing horeng diintip jeung obrolan Balqis nu katampi ku burung hudhud teh ku manuk hudhud, obrolan Balqis teh hayang nangtang Sulaiman jeung hayang apal kerajaan Sulaiman teh siga kumaha. Nya Balqis nyanak balad-baladna sareng tentarana ngingking Balqis teh naik kendaraan kuda ka pungkur mah. Ngingking bade nempo keraton Sulaiman. Cek Sulaiman teh aduh kenaon cenah kejutan ya jang Balqisnya. Udah aya kejutan wae jang Balqis supaya tunduk. Oh cek Sulaiman teh keratonna manehna di perjalanan keratonna urang pinahkeun ka gigireun karaton saya. Sanajan karatonna teh segede imah saya. Rapatkeun jeung para jin ngariung jin teh. Aya nu jadi lebe hari teh jin teh. Ngariung Bu, jin hungkul ngarariung. Cek Sulaiman teh, saha nu bisa minahkeun keraton Ratu Bilqis samemeh manehna tepi ka karaton kaula. Faqala ifrit, cek jin ifrit teh, ifrit cengkat. Inni sa'ahduru ilaika qabla an taquma min maqamik. Cek ifrit teh, abdi rek minahkeun keraton Bilqis. Sabaraha lila cenah waktuna, samemeh salira cengkat tina pangdiukan. Nya samemeh Sulaiman kitu, geus jeleg gitu. Tereh-tereh tuh. Duka make JNE, duka si cepat. Duka Coir Express. Faqala al-ukhur, cek jinu sejen. Entong ku abdi weh pinahkeun karatona. Seberapa cempat? Cek jin anu sejen. Satu acan salira ngareret geus pinah. Leuwih hebat ti ifrit. Ret teh Sulaiman geus jeleg we aya. Nya. Samemeh Sulaiman ngareret geus dipinahkeun. Kakuatan siga kumahanya. Geus pinah karatona teh. Jalan mana Ustad? Jalan taneuh. Lap ka jero bijilkeun dipucunghulkeun gigireun keraton Sulaiman. Sanes ngapung. Lamun ngapung mah atuh Bilqis kan itu naon tuh. Imah abdi beda tuh cenah. Nah, cenah apal imah itu tuh di pantona di selapan ku jukut palias. Dan jin wungkul sok kituan mah. Ku bawang jeung cengek. Jalan taneuh eta teh. Kurunyung teh Balqis tepi sogrogkeun ret ngarenjag. Nah, cenah siga karaton abdi pisan mirip. Cek Sulaiman lain siga. Nu maneh?
dipindahkeun maneh mau jauh kene geus pindah cenah ka dieu. Dekuk langsung Balkis taluk. Sulaiman teh dicana ka karaton ayu bisa rek ningali jero karaton kaula geura gitu. Bas nage bas nang ieu mah nu nyieunna ge. Ayo cenah bawa bos teh ka jero ditinggal teh ngagulidag cai murukana cai padahal di luhurna kaca. Terus aya kacanya. Matak tukang kaca kudu dihormat teh nu ngabangun Sulaiman. Ngagulir ieu dihadap teh murukana Balkis eta teh walungan nyingsat Balkis teh. Rek mentas teh nyingsat murukana sanes kaca. Patarosan abdi ka ibu-ibu ya. Kunaon Ratu Balkis nyingsat, Bu? Sieun baseuh sanes. Sabab rokna panjang. Jadi Balkis nyingsat teh sanes sieun baseuh tapi rokna panjang. Naon tafsir dicana ku ibu-ibu? Sekelas ratu, ratu na ratu jin, rokna panjang. Diurang ranca tungku, nini 70 tahun make rok sepan. Tong boro budak ngora, ucing wae ngabalieun. Cek ucing. Turun teh Balkis teh. Nah geuning cenah kaca di piwarang ibak ku Sulaiman teh. Manikis. Ibak da sampean teh siga kuda Balkis mah. Jadi si kukuna teh beulah kitu. Tuh sing horeng eta teh golongan jin Balkis teh. Sukuna pinuh ku bulu. Matak mah suku buluan mah. Morolok we ditikah gitu. Leung eta mah gampang dilawan ieu mah. Tepira dibalik segala kebumigisan dan kekuasaan Sulaiman, maka ku Allah teh sakedik kebumigisan Firaun, ku Allah teh ditempelkeun. Keur tibra sare dina kasur empuk ditempelkeun rasa kasieun. Saeutik we teh dilawan ku raja. Dina ngimpi. Pira ge saur Allah teh, sakedeung deui bakal aya hiji budak lalaki nu ngancurkeun kerajaan maneh. Geder cekat reng hapranyum. Siga ibu ngimpi salaki beger. Rete kagigireun aya salaki teh geuleuh we bari henteu apa ngimpi. Dideungkeun salaki teh beger sare. Ieu cenah dina ngimpi wae macam-macam kumanyaan. Naon teu bogo-bogo. Reng hapranyum aduh kumaha kudu nanyakeun ka ahli nujum ya. Aya nujum teh jama taksir tina najmun. Ari najmun teh hartosna bintang. Jadi ngukur nasib teh ku bintang. Aya kahin, dukun, rencangan kuncen. Di Sumedang, ya. Aya deui tukang ramal tina Romlun. Eta mah ku keusik. Ngawinkeun teh cenah dinten naon nu sae? Sok ngarawu keusik. Rawu, sok etung. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, gitu. Eta mah ku keusik. Aya tiaroh, tatoyur, eta mah ku manuk. Tuh. Berkeun manuk gitu. Tadi orang terus teu aya ngan keyakinan kana manuk aya keneh. Nya. Eta teh warisan-warisan kapungkur jahiliyah. Aya bebence, aya bangsa nya. Nya di urang aya uncuing. Nu maot, aya buuk. Aya nu reuneuh. Lamun aya buuk teh, nangkub sare nangkub. Narang sieun reuneuh. Narangkub, ari mamah cenah nangkub entong bapak we nu nangkub mah. Tapi kareuneuh nyalahkeun ka buuk sidik manuk manehna. Tong kitu serius. Tah aya kukupu mah lain manuk. Ya mah ahli nujum teh eta teh ahli bintang. Ai fungsi bintang teh pan zinatus sama. Hiasan langit nu kadua wa jumratus syayatin. Pamaledog setan. Najmun teh eta teh hartosna bintang. Pan aya ucu najmuddin. Eta teh ucu bentang agama. Najmuddin. Lamun tihang taj dina bahasa Arab. Tajuddin, tihang agama. Kami sareng imaduddin. Kami sareng tajuddin.
Taroskeun ka ahli nujum ngimpi cenah. Aing penting nying. Pantasnya ngobrolna raja bengis begitu. Penting teh ngobrol cenah aing teh. Ngobrol naon paduka. Nya cenah yang ngobrol ayeuna we pokona ngan penting ngimpi teu ngeunah ya. Ilapat naon cenah alamat naon ya. Ngimpi naon paduka teh cek ahli nujum nu paling dipercaya. Aya budak rek ngancurkeun karajaan. Pan kaula anu kawasa teh. Sing sok pangitungkeun. Dihitung anak caraka data sawala anak cilaka bapak kababawa. Dihitung. Laras cenah. Paduka laras pisan. Naon nu diimpenkeun ku salira teh bakal jadi kenyataan. Cabut pedang, gamplang paehan ahli nujumna. Saha nu wani ngaganggu kana kerajaan kaula dihajar dibeakeun ku kaula cek Firaun. Tapi da qadarullah jelas we. Di benteng kakawasaan Firaun teh bakat kusieun murag tina kakawasaan. Sadiakeun pemudana, sadiakeun ulamana harita teh. Tukang sihirna disadiakeun, pendukungna sadiakeun. Partai-partai pendukung Firaun disadiakeun. Nyieun bentuk kelompok pemuda. Pro Firaun. Nyieun pro Firaun anu ngadukung harita. Ahli sihir, para ulamana anu bisa disuap, sok ngadukung ka dieu. Para ahli sihir, benteng. Partai-partai koalisi pendukung Firaun sok. Wah, di benteng harita. Di benteng hariung atuh. Ahli sihirna, mana bisa naon cenah? Urang mah ngalungkeun tongkat, ngalungkeun tamang jadi orai. Heuh sok halus. Abdi bisa nundukkeun hewan-hewan galak. Sok digaji cing gede. Mana bisa naon? Abdi mah cenah pamiti kotok dituruban dibuka jadi ti hayam. Mana mah gajina leutik. Bisa saraya gitu. Tapi bendung kumaha wae disiapkan para buzzerna, disiapkan partai pendukungnya, elit-elit politikna, juru bicarana. Lamun Allah sudah berkata lain, siapa? La mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Teu aya nu tiasa taat lamun ku Allah dihalangan, sarta teu aya nu tiasa ngahalangan lamun Allah tos nunjukkeun. Dugi ka Firaun ngaluarkeun peraturan Firaun. Plosan wae. Siapkeun peraturan Firaun. Firaun geus gining atuh didukung ku sasaha. Kaluarkeun perpresna. Mengingat, menimbang, memutuskan pasal 1 cek Firaun. Bahwa akan ada yang menghancurkan kerajaan, maka kami memerintahkan tek kabeh sirah budak lalaki jeung nu can lahir jagoan sarta antep budak awewe diabadikeun dina surah Al-Baqarah. Najainakum min ali fir'auna jeung inget nalika kami ngabebaskeun aranjeun nulungan aranjeun min ali fir'auna ti Fir'aun jeung pengikutna yasumunakum su'al adzab. Fir'aun nimpakeun ka maranehna dengan kepirna su'al adzab, sejelek-jelek siksaan. Apa? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Pencitan budak lalaki antep budak awewe. Bring tentara Firaun teh dimulai TNI dan Polri mun baheula mah. Baheula nya mun ayeuna mah. Baheula mengabring tentara Firaun dan konconya di teangan. Suplak sikluk ungar lembur anu jauh. Tempat nu anggang di sorang di teang bisi aya berita tanyakeun ka bagian sensus penduduk yang rek ngajuru teu nu kawin teh sebelah ditu tos 8 bulan berarti kereuneuh gede ayeuna nya sok teh teang bisi geus lahir nu rek ngancurkeun kerajaan teh aya budak satepak ka kalentengan karek 1 tahun setengah singsatkeun aya papatongan geresel pencit aya budak deui karek ka kalentengan singsatkeun geresel pencit bapakna keur ngais budak ningali cenah singsatkeun tempo, wah, lalaki rebut ti bapana, kerosol pencit hareupeun bapana. Bayangkeun. Aya ibu-ibu keur nyusuan budak, singsatkeun, lain indungna. Budakna, indungna mah pasti awewe. Budakna singsatkeun, lalaki kerosol pencit. Ibuna Nabi Musa keur bubureuyeungan bulan alaeun. Rek ngaborosot teh ngadoa ge. Ngadoa ibuna Nabi Musa teh Gusti salametkeun budak abdi pamenta teh budak abdi ulah lalaki
Sieun dipencit, menta awewe we abdi. Borojol teh bijil lalaki atuh. Asa ditengtinganan ku Allah teh menta hayang budak awewe ai bijil kalaka lalaki. Asa teu diijabah doa teh. Padahal Allah menyiapkan berbagai kebaikan di situ. Tapi bubuhan mukminat, ibuna Nabi Musa mah iman jelmana teu ngarasul. Nah, Gusti pan abdi teh menta teu kitu. Atau terang lalakinya awewe bedana kumaha? Sia mah cicing malaikat teh. Jika bapak-bapak terek kabanyaran, Gusti ini mah dem kieu cenah. Poek kieu awan. Hujan teh cenah ulah ti dieu keneh, komo cenah ti dieu mah ti pameupeup. Kewe tah tos di Bojong Pulus hujan mah diberi kabanyaran cenah Gusti. Karek ge tepi ka asem ngagebret. Nah, Gusti ieu namanya asem. Mun itu terang asem-asem aja. Tapi kalau kang doa, ya Allah, salira tos nakdirkeun ieu budak teh lalaki keur aya dina kekacauan dan kegentingan pada saat ini. Ayeuna teh keur selitudin, ya Allah. Anu galak samet disebut harita. Tewak. Tulungan cenah abdi. Maka surah Allah fa'auhayna ila ummi Musa, maka kami ngawahyukeun ka ibuna Musa. Budak hayang salamet palidkeun ka sungai ini. Sahat profesor nu mana, ilmuwan nu mana, dukun nu mana nu wani nyebutkeun budak hayang salamet kudu dipalidkeun. Tibalik nu palid kudu disalametkeun. Tapi inilah ketentuan Allah. Makanya dialungkeun teh ka sungai Nil. Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia. Kalau sungai terlebar namanya Amazon. Ngalintas ke Amerika, sungai Amazon teh. Lega eta mah lamun nu panjangna eta teh sungai Nil. Kan ayeuna teh eleh rekorna teh eleh ku sungai Cikapundung. Cikapundung mah paling panjang, ngaliwat ke Asia Afrika kadinya tah. Ya, mentas. Da moal eleh urang Indonesia mah tuh. Ya. Moal eleh di ditu aya Universitas London di Inggris. Di urang aya Uni London dinya tah. Universitas London teh Uni London teh. Presiden Amerika aya John F Kennedy, di urang aya Jang Ayub Karnadi. Oh, cenah di ditu mah aya musisi karena John Lennon. Di urang aya Jang Maman. Deukeut teh. Alungkeun, kejebur, teu ngalalep. Nah, teu ngalalep cenah. Da ngalalep ge nu Allah. Jadi ngalalep teu ngalalep kumaha Allah we? Ari Ibrahim nalika dibeuleum, saur Allah teh ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seuneu tiis keur Ibrahim mah. Ari keur Firaun harita panas seuneu? Panas. Keur Ibrahim wungkul sabab nu boga panas jeung tiis teh Allah gitu. Eta ge nu boga ngalalep jeung teu ngalalep teh Allah. Budak teh ngamang. Matak disebut Musa teh tina bahasa Ibrani tina moyase. Ditulisna mousae. Mousae teh akar nu ngambang dina cai. Mau teh moya. Matak urang Arab mah bahasana sok nganggo bahasa Ibrani. Moya, moya, moya. Jadi moya teh cai, lamun cek urang teh almau, almau, mau nyahoan urang gitu mah. Nah, almau. Tapi moya nyebatna teh. Ayo nasrib. Ayo seorang minum. Minum naon? Moya ahmar. Moya ahmar teh marjan beureum. Moya ahmar disebutna teh cai beureum. Lamun urang ngaliwat nyanak wadah hayang ngabulungbung manehna keur ngentep seueur ci urang teh. Moya har, moya har, moya har, moya har. Ngingrai eta teh, cai panas, cai panas, cai panas gitu. Beda budayana ge. Jadi itu malah nyabak sirah cenah naon, nyabak janggot atau cabak janggot teh di urang pan nyaho gado. Ya, cabak sirah nyaho hulus ya. Itu mah henteu cabak sirah teh aduh atau asa dipikanya. Cabak janggotna seuri atau kan ulah coba-coba nyabak bujur. Di Arab malah mun dicabak bujur ngahina bebeakan, beureun teu nampiling mah. Ajeun lalaki ku lalaki. Di urang mah dicabak sirah, hare ngadat, cabak gado ngadat, nah bujur. Asa dipuji. Alah.
Eta budaya nabi nage. Jadi budaya kitu di Arab mah. Akar nu ngambang dina cai ngangkleung orok. Nyangsang dina tempat ibak permaisuri Firaun. Bari orok lagi tos kabayang Afrika mah tuh hideung galingnya. Pan Nabi Musa mah kitu. Dina anatomi lagi kisah sul anbiya, socana beureum, sorang ngagerenggeng. Jelas Musa sorana teh. Anu ruhak teh pan. Ngangkleung cek Firaun teh, alak adalah ieu cenah euy nu rek ngancurkeun karajaan teh. Sanes cek istrina teh. Cek permaisuri Firaun iwalkeun we. Abdinya pisan ka budak ieu mah. Ieu moal abdinya. Lamun nyarek dipaehan ya budak paehan jeung abdina. Ulang atuh Firaun. Paehan jeung pamajikan mah riweuh atuh. Sok. Gawat, balik nguseup malah nyangu. Cek Firaun. Da Firaun mah tara nguseup kita. Jadi tak apaleun lukut. Firaun mah. Dajjal anu kenging hidayah mah nu ngaruseup kenging hidayah. Nu tara nguseup Firaun pasti. Sok Firaun maotna kunaon? Tilalap. Kunaon tilalap? Teu bisa ngojay. Kunaon teu bisa ngojay? Tara ka jati luhur. Dibawa ka karaton nya sok bae iwalkeun atuh. Ngan rek disusuan teu daekeun. Song ieu mung. Sayembara hayang naon sok. Rek direnceuman, dahar dijamin, sagala dijamin, imah dibere, digaji tiap bulan. Asal aya nu daekeun we budak ieu nyusu. Kurunyung teh ngiring, ti lemur kursi si gunung teh ti ujung Sungai Nil, indungna ngadenge aya sayembara arek miluan cenah sugan teh daekeun. Diret teh ditempo nah sagana kali. Asongkeun gabrug teh budak teh ngagenyel ka indungna, ditanya ku Firaun, "Cenah ka maneh daekeun cenah bari urang gunung maneh mah?" Si susu abdi mah paduka seungit. Alasanana teh kitu. Si susu abdi mah seungit. Digaji ongkoh, senang ongkoh, padahal hayang mah amek-amekan, da minta ka Allah teh budak awewe kal kabiji lalaki. Matak Allah mah tara masihan lauk, sok masihan teh useup gitu. Masihan teh useupna jung ngalauk sorangan gitu. Hiji waktu mau urang sok hoyong ngadoa ka Allah teh hayang kakuatan. Tara dipasihan kakuatan, diuji we terus hirup teh. Supaya naon? Supaya urang jadi kuat. Musa bayi ngoronang lelengkah halu, cengkat, tumbuh jadi remaja, mulai timbul pemberontakan. Najan galak tapi Musa mau dipikar resep ku sararea. Pengikut semakin loba, diajak karena tauhid. Bring teh ngabring loba pengikut. Cek Firaun, ieu mah geus nista maja utama. Siapkeun cenah ieu pasukanana, gempur beakeun Musa teh anak kukut kuring tah. Bajal manu iman segala cenah ya. Kaula pan pangeran teh. Nah kalau nyembah pangeran nu sejen. Der tadi beberik diobrot, wah diintimidasi, dek dakwah teu meunang. Ngayakeun acara Musa teh ngawinkeun budakna penjara ku Firaun teh. Nah, ieu zaman Nabi Musa ieu mah. Tong mawa-mawa zaman ayeuna tuh aya zaman Nabi Musa ieu mah. Penjara. Pengikut Nabi Musa Yusa bin Nun namina teh ngengkleng eta ge sarua budak ora keneh. Berembukna teh lelepkeun ka penjara gitu Firaun. Yusa bin Nun. Sampai keluar Yusa bin Nun mah. Tapi ka dibeberik itu cenah Musa teh diberik ku pasukan Firaun. God diberik Pak. Tapi ka lompat ka sisi Laut Merah. Geus culang cileung eueuh di panglumpatan, geus palastra. Di ka dieu reuntas we dakwah teh geus anu cenah keun bae urang beakeun we. Urang sabubukna we. Jar teh kajauhan geus ngebul tentara Firaun teh. Bari marake kuda nu make kendaraan segala rupa dibawa. Marawa tombak, marawa pedang. Sieun meroba agong nya. Wah, gitu di urangnya. Hoghag gitu sieun ngepung bangsat. Di kajauhan geus ditingker ti mamana ceuk Musa teh pasrah.
Cek Allah teh mus, lain kamu stopa. Kamu Musa. Ya Musa, hei Musa. Apan boga? Manggena cenah kumaha? Manggena kumaha? Tong sis tongkat. Tenggelkeun cenah kana laut. Teu loba tanya Musa mah, upami tos ditenggelkeun teh kumaha geus teu? Nya ngigir atawa nepi lempeng. Aya we tanya kaburu nyampeurkeun pinaon ge. Ditenggelkeun teh tarik atawa nepi laun. Di urang mah pan lamun diparentah ku Allah sok loba tanya. Musa menteu, tenggelkeun we plok. Bray. Muka lautan teh beulah katingali jeung dasar-dasarna. Teuing di mana tongkat Nabi Musa ayeuna? Hayang abdi mah. Moal meuli lukut, moal meuli bandul, nyewa rakit we, plek nyingrai pabalatak nila teh harap. Piknik ka Pangandaran teh sok sia ngarojai tenggelkeun. Yo ngagebrah cenah nya. Brai teh tapi sarieun rek mentas teh. Moal naon Gusti? Mentas saur Allah. Sok mentas disalametkeun ku kaula. Najainakum teh. Bring teh ngabring. Sarua pengikut-pengikutna sadayana Nabi Musa ngabring geus tepi kana mumunggang cek Firaun teh hayu cenah mumpung beulah yeuh bring tutupkeun ku Allah sat tah kabehanana ngaralep punculkeun Firaun hiji faja'alna nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin saur Allah teh faja'alna nakalan eta perkara teh Firaun dimunculkeun ka luhur dikereb kabeh peristiwa Nabi Musa itu faja'alnaha nakalan kami menjadikannya sebuah pelajaran lima baina yadaiha wa ma khalfaha keur jalma-jalma nu aya harita nongton wa ma khalfaha jeung jalma-jalma nu engke bakal datangnya urang wa mau'izatal lil muttaqin bakal jadi pelajaran berharga ke jalma-jalma nu takwa muncul Firaun mah lamun ibu sareng bapak piknik botram nya tong urang botram teh urang kaci santi deket teuing ka Mesir itu tuh ka Mesir sakali-kali kenapa Firaun bapak goes urang ka Ciwidey lila teuing oh itu ka Mesir goes teh urang goes kitu ka Mesir urang ningali Firaun sok tinggal dina piramid tinggal aya Firaun makam Firaun eta teh Firaun teh kan kapungkur mah diuyahan jadi asinan Firaun teh dilaan pejitna jeroanana diperlukan uyah Firaun teh matak awet deui ka ayeuna teh ayeuna mah mau balsem kapungkur mah ku uyah pan asin gitu buruk teh ku uyahnya diuyahan lamun seuk deukeut mah urang ngaliwat teh moal jeung asin jamaroti jeung asin Firaun sok tinggal di museumna di Mesir aya museum Firaun tinggal jangkung mah teu sabaraha ukur 2 meteran paling langkung sekali tingali Firaun bayuh yuh henteu Firaun mah teu bayuh yuh, Firaun mah begang jangkung nong-nong. Cicing serius mancing-mancing. Ustaz make oh, zaman kapungkur mah can usum ka meja. Jangkung nong-nong Firaun. Teu kieu tah. Sok tinggal di museum. Kieu tah. Cengir kieu. Tapi si rautna teh nya si raut wajahna teh teu aya kabagjaan saeutik oge. Lamun ku Allah disebutkeun wa ja'alna nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha taya endingna ceramah hungi ayeuna teh. Ieu endingna teh. Naon pelajaran anu berharga kamu urang sadayana? Setiap penguasa yang berdiri di atas kekuasaannya, setiap penguasa yang lalim terhadap rakyatnya, setiap penguasa yang berdiri dengan kesombongannya, pada ujung-ujungnya dia akan terjungkal dari kursi singgasananya. Catat baik-baik. Daya nuwani, moal nuwani. Tapi catat baik-baik, sejarah sudah membuktikan itu. Bahwa setiap orang yang sombong berdiri dengan kekuasaannya, menindas secara perlahan, dia akan terjungkal dalam keadaan hina dari kursi kekuasaan. Mohon. Baca nabi-nabi nusane.
Musa mah pandugi ka penak sareng Khidir teh. Penak sareng Khidir teh. Dina hadis riwayat Bukhari mah jung cenah barengan Musa ku Khidir. Ku Khidir, ku Yusa bin Nun. Musa barengan ku Yusa bin Nun, budak ngora tah. Engke anjeun bakal panggih jeung jelema. Nabi utusan kaula ngan teu lebet 25 nabi. Apa kana perkara gaib. Yusa teh Yusa bin Nun teh mun aya nama Yus. Yusa teh bin Nun. Jung mawa lauk cenah kana wadah. Engke lamun lauk leungit, engke maneh bakal panggih jeung jelema. Tah eta utusan kaula teh kan ulah loba tatanya, galak. Penak teh nya lauk leungit, penak jeung jelema. Oh, Khidir teh ieu. Naik perahu kohokan ku Khidir. Carekan ku Musa. Naon cuy kohokan sagala? Jempe kalau bata tanya, jep. Nya cenah ieu kumaha mun dikarelep jempe gitu we. Turunyu we bejak laut ditinggali teh cenah kapal lagi butut tong direbut cenah. Teh tuh. Cek aing oge. Aya budak kelentengan campleng ku Nabi Khidir mah kusek maot carekan ku Musa. Aing mah hoream nuturkeun maneh mah cenah euy. Barbar haranga sih lagi mah. Cek aing teu bata tanya. Taroskeun teh wartosan ku Allah teh eta teh budak lamun diantep dipaehan teh parentah kaula sabab engke bakal jadi raja nu lalim gitu. Bakal jadi raja nu zalim. Matak kalau calon raja pi zalim mending paehan ti budak kan. Teu geus gede mah rada hese. Itu nya banyak. Tak urang mah sebagai jelema kesombongan itu adalah dosa terbesar. Kenapa jadi dosa terbesar selain musyrik Ustaz? Sabab nu disebut kesombongan mah mengambil alih sifat apa yang seharusnya ada dalam pribadi ketuhanan. Kata Rasulullah teh la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Moal asup ka surga jalma-jalma nu dina hatena aya sagede siki sawi, siki wijen min kibrin tina katakaburan. Naon anu bisa disombongkeun? Hirup dihirupkeun, maot dimaotkeun. Teu aya jalma nu bisa hirup, teu aya jalma nu bisa maot. Hirupna teu pernah pesen, maotna ge teu pernah hayang. Wala ta'lamu nafsum ma qaddamat li ghad. Jeung urang teu apal fi ayyi ardin tamut rek maot di mana teu apal. Lamun menang pesen mah urang teh pesen we lahir. Lamun urang menang pesen mah maot teh hayang pesen. Tapi orang teu apa. Hirup teu pernah pesen, maot teu pernah pesen. Sabab kahirupan, ngalaman hirup di dunia kan ukur sakali, ayeuna hungkul ya. Balototnya hirup di dunia teh ayeuna hungkul. Kusabab hirup di dunia mangan sakali, mata ibadah urang sakalian gitu. Dan cicil, mengpeung bisa ngarenghap, mengpeung masih bisa lempang, mengpeung masih bisa ngagesor, mengpeung jadi lebih kene. Henteu, abdi mah diangkat Ustaz Yus mah, bisi abdi aya kaprayogian ka payun. Itu Ustaz Yus ulah galak-galak kalau bae mah Pak, bapak-bapak komo. Ya, kalau bae mah ulah galak-galak. Oh, anjeunna mah digalakan meuleuh itu Firaun. Kata urang kada sing leuleuy diolok ka anjeunna. Sok urang jantenkeun pelajaran bahwa urang tinggal di masa yang seperti ini. Beda perjuangan jeung para nabi, tapi perjuangan ini tak cukup hanya dengan tenaga, tak cukup hanya dengan mengorbankan waktu, tak cukup hanya dengan mengorbankan uang, bahkan membutuhkan tetesan-tetesan keringat tiap hela napas, terlai rambut hela napas, bahkan suatu saat perjuangan membutuhkan tetesan darah. Barudak ibu generasi kedua terus karolot, abdi geus mulai kolot rarempo itu, bari nyandung acan sok bayangkeun. Istegarna aya mah sagala ngaji 3 panggung ribu baheula mah 5 panggung buat keneh kamari 4 panggung teu ka jejer atuh balik segala karasa penyakit terus mulai bariji kacape terus mulai ingetan nah, urang gaduh anak barudak urang aralit keneh barudak masih keneh saleger tiraca tungku ngabring wae jadi kareueus keur abdi mah aya barudak brigade malahan brigadisna ge aya mah ngiring diklat ayanya brigadisna ge aya merapat ka posko Brigade Hamas di Arjasari di Rompok, Rompok. Ieu teh aya kareueus teh ti batur mah di mana paling ti Baleendah ieu tah.
barudak Kang Rudi di Badayana nu sanesna mah wargi-wargi anak-anak bapak sadayana sok ngalabring ka abdi budak di mana cenah eta teh Catungku mana Pak Mangkuk oh ka era teh da deukeut teh nu da deukeut teh bari hiji teh Banjaran deukeut Lebak Wangi mana barudakna unul tuh tinggal di Cetira Catungku hiji waktu memelaan hujanan daratan ka dieu lalu ke era gitu minimal barudak datang teh bisa ngaera-era batur teu mampu gitu nya sanesna ciut sanes tapi barudak anu deukeut cenah kebangkit seueur barudak anu merapat kembali ke pengajian lain naon panas lain ngalina Catungku ngabring we jadi selipa panas dina kahadean mah pan sae justru paheula-heula sok ngaheulakeun batur teu kengeng itu ngaheulakeun batur mah al isyaru fil ibadah itu mamnu ngaheulakeun batur dina ibadah mah goreng lamun ngaheulakeun batur dina kadunyaan salah kumaha wilujeng sadayana terus ajam ya nya langkung malahan ibu-ibu sareng bapak sadaya mudah-mudahan sing sarehatnya amin mudah-mudahan rezeki sing luas amin mudah-mudahan sing enggal aya nu turun amin naon we minyak goreng turun gitu bensin turun rezeki turun ka urang nya watak si goreng masuk amanat teh dina kahirupan mah jangan terlalu merasa memiliki nanti Anda kehilangan jangan terlalu berharap banyak nanti Anda kecewa lamun urang ngarep-ngarepna leuwih sok kecewa lamun urang terlalu merasa memiliki pasti kehilangan dijamin matak di dunia mah sadayana ge titipan nya harta emas rimil gelang cincin eta teh titipan sanesna ibu sok sedekahkeun nya sedekahkeun tanah lega titipan lega tanah moal ka bawah maot lega tarang ka bawah maot nya eta teh titipan infakkeun imah sababaraha hiji aya jalma teu boga imah infakkeun nya itu mobil teu diangge ku urang pabalatak infakkeun salaki eta nu pangberatna nya itu asa nu ibu tapi ka ngareret batur teh ulah asa nu ibu we suatu saat ibu akan kehilangan karena terlalu merasa memiliki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh